Aing buka channel ya. Channel di bae. Cewek. Waduh, si mah cewek marulu. Itu biasa lah, cewek. Si mah cewek marulu. Ampun, Eng mah. Oh, emang sok curiga sih mah sok mau cewek pan sih sok gitu teh gitu. Itu bahasa gitu non tuh. Eta gitu teh gitu ongkos nya tuh. Cewek sih mah. Oh, apa? Ongkos. Ini kira-kira cewek sih ya. Main mana tuh? Ih, mantep sih mah. Oh, coba kuat sih ya. Kenakin kan tuh ceweknya. Saya Kira-kira bener ayo, bener tuh ya. bener. Ayo Allah. Aya. Ayo tuh. Cewek aing. Ya, Eng mana? Cewek aing. Eng mana? Cewek aing. Eng mana? Tuh. Mana? Tuh. Dah, cewek nan aja. Tulis. Apaan lu? Ih, sorry gua kena. Ngomong bener lu. Parah bener lu. Ih, bodo amat. Awas ya, kayak benang siapa aing sia. Kayak jadi milik aing sia euy. Bodo amat. Sih kayak acara ngabenerkeun aku mah. Tenang bener aja aing mah. Aing mau kenalan dukun. Kudu saking tuh. Nya boga pocong leng-leng. Hai geus nyeri hateng yeuh. Oh, justru negarahan tah. Endep lah. Boy. Lele. La. Ngomong orang ke mana yuk? Ayo, aing ge lieur tujuan. Harap aja lah. Ayo, urang neangan codek jeung si Bardi. Siap. Tapi ini penangan ke mana ya? Bingung jai. Kemana tuh ieu urang? Seru aing ge lieur. Urang. Lucu ya. Ada otek. Aduh, sebarapoy yo, mau pasien ka dia. Daripada kibe mah, mending manggil piaraan. Si pocong leng-leng. Jelangke. Makan kangkung sama pete. Hadir. Ayo naon manggil urang. Aya tugas ya sia. Tugas naon? Yang sia dengan batur. Satu. Sahabat itu sia sing sieunan. Oke. Oh, geus udah berangkat ke ditu. Ih, bolot amat sih tukang ojek. Sorry, Neng. Tadi pakai handset. Mau kemana emang, Neng? Mau pulang lah udah malam. Ya udah, naik. Mas, lo pilih motor saya. Neng, kamu dari mana malam-malam begini? Hong bilaheng. Sampurasun ki. Sampurasun. Ampes. Kayak naon ieu ka dieu, datang ka dieu. Maksud urang ka dieu rek nganter batur urang ya. Aya masalah naon datang ka dieu? Jadi kieu bah maksud adik teh ka dieu minta bantuan abah gitu. Geus jelaskeun deui ku si abahnya ho, si jelaskeun bae nya. Naon ieu anu dijelaskeun? Coba ngomong atuh nu bener. Jadi kieu bah yeuh. Urang bogoh jeung sakawewe hiji ka. Keri urang sekarahan bae teh jeung nanya sombong orang mah. Orang ditanya, dia nyilek-nyilek acan mah malah buang muka. Nang pas itu mah kecil. Mana fotona?
ningali. Ada. Nih dia bang, fotonya. Ini bang. Dia main ge bobo. Oh, gas segera balik be. Ini mah gampang, cuma di gawean. Geus bah, tenang bae di dinya mah. Kela beus berhasil. Tenang, ieu mah urang ka didinya. Ayo supaya urang baliknya. Segera balik. Gas buatin. Lah, di mana dia? Mana? Aing tadi dengan sia. Aing nan siap sampai muter-muter aing nan siap tadi. Kalau sok main ke situ sia musrik. Nya kamu sek teh sia. Lah, temu urusan aing sih lah. Giling. Perasaan berat banget